Anjing teuing ieu. Kamarana teuing jalma. Aduh, ieu. Lele mamang aing geus galede ieu euy. Aduh mun mawa jejer ku aing diuseup ieu. Laukna dolok ieu. Aduh mun mau jejer ieu. Anjing ngeunangan lauk ka mana nya euy? Loba nu nguseup deui, Pak. Bang. Kenaon euy? Anjing loba laukna euy. Keur macul Jon. Meureun kadeuleu aing keur marab dulu, keur marab lele aing. Goblok. Aing butuh lauk euy. Deuleuh tuh. Goblok ge tanya teh, basa-basi we atuh. Aing butuh lauk euy, kejual mah ieu. Cih, atuh aing ente butuh mah ieu we, geus borong sia teh. Aing ge ieu teh di dieu teh sebenarnya keur nungguan tukang lauk lele ya aing nyebutna mah rek ka dieu dibeuli cenah. Aing ente butuh mah sok bae beuli ku ente. Ka beneran atuh euy. Aing butuh jeung useup-keuneun punggung engke penting bakal loba nu nguseup, laukna eueuh. Rek jual sabaraha ieu laukna? Aing kebeneran pisan atuh. Ieu we geus beuli sok. 200 lah. Sing pugu atuh aya mah. Aya kiloanana? Da ulah di kilo ieu mah geus we bro. Kabeh ieu beuli ku ente kabeh. 200. Lah atuh ulah 200 teuing euy. 100 atuh lah nawar aing. 100 kumaha 200 ieu sakilo lobana laukna ge. Ai erek eta mah 200 sok lah aing. Aing aya ieu nganjeng ke meuli beas di ieu mah sawareh deui. Lah da hayang nyaho eta mah aing ada hayang ge 200. Loba ieu laukna? Loba pan itu di Parabi ieu deuleuh tuh. Lauk mah loba. Tuh. Oh iyalah. Engkeun atuh ieu ku aing nya. Heeh, kop lauk mah geus puguh ieu loba tinggal ngala ieu mah erek iraha ente ngalana ieu. Engke da aing usupkeun peuting. Oh, heuh. Babari ieu mah teu kudu dialacaina ieu mah da tinggal nyiuk we. Heeh, siap atuh. Heuh, geus atunya aing ka mana? Pan ieu geus boga duit aing kuliah. Siap. Nuhun ya Mang ya. Heeh. Aya lauk euy aing jeung kayak nguseup teh kudu neangan. Wah, heueuh loba laukna mah euy. Duh, tapi caina hejo kieu nya euy. Aing najis ieu mah turunna ge. Wah, aing mending nitah keneh si lele jeung ngaleleli mah. Entah si lele ngala lele mah. Aing kemana ya si lele euy? Ya kemana ieu euy? Mana nya euy? Wah, itu dulu euy si lele teh euy. Jon. Ente di tayangan ku aing tadi keluar-keluar eueuh. Naon neangan aing atuh? Aing perlu euy. Duitan. Pangalakeun lauk. Lauk naon? Lauk leli di ditu. Lali mah aing. Lele anjing maksud aing. Di mana? Di balong Mang Wawan. Gitu. Ayo siap. Ya atuh. Ayeuna. Aing rumah sair. Mau atuh. Siap lah. Loba laukna, Jon. Loba puguh pada murah. Siap aing loba mah. Aing boga peralatan agenan untungna teh. Aya ya, Jon. Masih manuk kitu. Panu kieu genan sarua bisa ngalauk mah kumaha? Tempat teh ngalah berenyit kitu mah. Dah ieu balong lagi leutik ieu atuh. Mana balongna, Jon? Ieu balongna mah joyeur. Heueuh ieu mah bener euy. Hir, laukna meni brak kieu, Jon. Heeh, ngalah lah. Ala kabeh ieu teh diborong ku maneh. Kabeh diborong ku aing 200.000 wani pisan loba cai lauk ke. Ih, mah wani pisan, Jon euy. Nyawa keur lieur siga nama jalma teh. Heueuh, beureun butuheun duit pisan beureunan euy. Keun bae lah da aing butuh lauk. Siap aing ek turun ek ieu mah. Nah itu saha nu dola-dolo di balong aing euy. Buru. Aing butuh jeung kepenting. Siap. Alah, nanaonan maneh eta? Balong aing disair. Lauk naon? Lauk aing dialat teh. Tapi diborong tah. Rumah borongna ge si Jon. Kumaha? Diborong kumaha? Mana duitna? Kan eueuh ka aing. Kan tadi geus kasajan maneh meuli tadi. Ieu mah geus diborong ku urang tadi 200. Mang Wawan 200.000 duitna genan. Dah lain nu Mang Wawan dan nu aing ieu balongna ge. Nyawa teh tadi Mang Wawan keur marab di dieu. Aing teh Mang Wawan eta. Aing teh hayang nyaho pokona mah. Ku aing didenda tah maneh. Hancat. Naon aing pergi dititah hungkul ieu na kumaha? Nah, sing di buru. ku aing sih hayang dilaporkan ku aing ke kantor pos. Ih, tak kitu. Sok, hancat. Aing pergi dititah tah anya rek anu ka si Jon ka aing. Arindit.
Lauk aing diala lawan duitna ka aing akeun mae. Kumaha ieu pesan paruga Ini lah. Sangeunahna. Jon Aisyah kumaha aing ditangkalkan lauk batur. Kumaha eta nya euy lauk. Aduh, Ya, di duitan ku aing. Aing kangkat dilaporkeun cenah kumaha. Di duitan ku aing duit jeung beli BSG dibikeun ku aing ka Mang Wawan eta euy. Cih, nah ini puguhna balong nu saha eta teh. Nyaho anjing Mang Wawan ieu nipu ka aing ieu mah. Aing ada security tah kumaneh aing ah. Bang tangan Mang Wawan aya. Eunam. Teh ada. Beh nama ku aing kanyahoan ieu nu ngalaan lauk aing teh subeli wae ieu mah. Kemana nih ngana Jon? Sul ka imahna? Ngoblok teh gawe-gawe aing ieu mah. Aing lain gawean hongkul duit aing mah salamet jeung meuli Aing beras. geus baraseuh yo. Jon. Tuh dulu tuh. Jal mana tuh? Tuh, anggawan tuh. Ulah ang lah anjing tukang tipu eta mah. Bukan ya. Ya. Tuh Jon tuh. Gawat Jon. Gawat. Tuh Jon tuh zaman tuh. Oh, itu tuh. Ngeunah keur Aduh, ngopi nah kumaha jelema teh. Atas dimarana ente. Lah kumaha itu balong saha itu? Aduh, ngeunahnya nu gaduh balong nama ngopi. Mesti ala Jon lauk Jon. Ala kumaha anjing kalian nyarekan. Nyarekan panyawan. Heeh pan ieu teh balong sanu bener teh ye. Aing teh tadi teh titah ngalauk ku si Jon. Geus turun aing moal sair. Da eta aya zamanna nyarekan nyebutna teh imah balong aing cenah. Eta masalahna tadi kan geus diduitan ku aing balong teh 200.000. Pan heueuh 200.000 nah naon salahna? Pan tadi teh aing teh ngaduitan lele mang 200.000 teh. Ku aing teh dek dialah laukna. Tah jeung si Leli. Kalkan nyarekan bogana. Cenah aing cenah ieu mah kitu. Mak lele mah nyaon usaha aing sabenerna mah nagih we ka ente pedah ente boga hutang ka aing 200. Aing lele ngajual lele. Oh edan. Pan tadi mah akan aing meuli lele. Heueuh nyawa lele saha eta mah pan aing nanagih ka ente teu dibayar wae aing kitu we. Aing mah meureun ambeh teu para rusing mah. Api-api ngajual lele ka ente. Lele saha aing teh apa? Jalma edan lah. Aing nu mantau geuning. Ka mana sih ya Jon? Ek balik aing lah. Aing bayar kumaha bayaran aing ah. Tadi bere duit aing pan. Lah, paduli borong pikiran si aing. Aing kumaha Jon?